5, 4, 3, 2, 1, 0. Kacarioskeun di alas Pantik Anjala atanapi di leuweung Raden Gatot Kaca pas matroli di luhur ningalaya jalmi nuju lajag-lejeg lelempangan ieu Gatot Kaca curiga lajeng di Gatot Kaca disampeurkeun ieu wih asna jiga wala lun naonagan sia jelema lajag-lejeg satu curiga aing waleh-waleh aya beja leungit aya camus kalimus sada atuh dikatimpa jelema lajag-lejeg satu mana diagan itu ulah nyanya ayo lah sampun ke sar jelema teh weh sadek hei ayo lah sampun ke tong jeroan yuk sabeun Jangan siapkan. Anu lajag-lejeg daya sanes Raden Badra Kusuma anu sasat di leuweung kunyuling lung kapidandung teu nyapah kaler kulon wetan masa di Raden Badra Erawan Badra Kusuma bakal lumampah milarian padamelan ka nagara Amarta namun linglung di leuweung wah aduh asal linglung kapidandung kieu teu apa kalek 30 meter edan dek init ka nagara Amarta kap bingung kieu aing lieur kieu edan hayang panggih aing jeung Prabu Yudhistira hayang panggih aing jeung Bima Arjuna Nakula Sadewa dek gagawe aing sugan terima gawe aing yang panggil jeung Gatot Kaca Surabaya Gatot Kaca sakti jago aing edan nepi ka teu apa kalek 30 wetan ieu edan ayo wish nah gini ayo mang di kabar bang lain mang sia dah mana di kamar ya mana bangsat karong mana waduh apunten bang kaula jalmi biasa bang jangan mana ngaran kaula Badra Kusuma bang Badra Kusuma ya kemana lu mau ya kita bari milarian damel teh bade ka nagara Amarta linglung kapidang lunglung ieu teu apa kalek 20 meter oh dek milarian damel iya mang linglung kieu heuh imang sabang oh abdi paman Panawa deung sabang jeung itu tuh di luhur tuh kira tuh hidungan abi tuh nyeruluk ka handap tuh oh kira hidungan abi sahabang Gatot Kaca, wah kabeneran. Keur main hayang panggih jeung Gatot Kaca teh lah. Sugan we atuh panggih Gatot Kaca. Becana cenah uhur poe lamun cemat Gatot Kaca. Woish. Pagea. Nawa. Wish. Asia. Wish. Nepangkeun lami kaula Badra Kusuma. Sa Badra Kusuma.
ente sante. Dengan bang. Lami kau labad lah kusuma bang. Aish. Ade, ulah ngian bocok tigirang. Ulah ngian macam-macam anjen. Kayak negara mata keriwe. Besir durjaju tisya ditungguan poin tukang mau bisa ngejak. Dawala tukang tah. Den. Interogasi Den. Tanya Den. Nyari pikiran lagi dengan aing mah. Saha ajen. Mawani sia di lawang ieu. Lawang negara mata di kabak negara mata ini deh. Hapunten, pangapunten kaula hapunten. Bukti saya saha ye. Da inge ku sia. Mun ke aing nanya ke aing ka mana negara ye. Aing hancip. Urang teh ka mana negara euy. Aduh, kalau sana tuh hapunten yang aku semah baktos kaula. Aing dek nanya sia saha. Dek ka mana? Pasti mana? Dek tahu sia cicing lawang ieu. Urigakeun sia maksad sia. Aduh, hapunten saderek hapunten. Napangkeun nami kaula Badra Kusuma. Kaula di pasantren hor manihor. Tujuan kaula sejami damel. Milaya damel ka nagara Amarta bakal nepangan Prabu Yudhistira. Prabu Bima Arjuna anak luasa dewa pikeun didamel kaula teh. Pontong bulat beulit sia. Sia rek nyan gawe apa rek nyan masalah di negara mata. Demi Allah subhanahu wa ta'ala ya ampun. Tong bulat beulit euy, tong lieur sia. Si Jagor ku aing tah bedog aing si lenyap. Mun setiap dicabut si lenyap. Modar sia lu maneh. Jawab sing bener sing jujur tong bulat belot ye. Saha si lain dek ka mana teh sedeng teh kade ye komplotan penjahat lain. Demi Allah lah saksi langit saksi bumi kaula. Kaula teh bakal melian damel ka nagara Amarta nyata. Kaula teh hoyong didamel, hoyong masrahkeun tenaga, hoyong seba raga pikeun ngabela nagara Amarta cuk we jama adil kalian palamarta. Eta kalau teh aya pikiran naon-naon. Lamun bener sia rek digawe ka nagara Amarta. Boga naon dibawa? Aduh ampun Den. Kena panggeus salah. Aing katut kaca. Waduh. Kasep katut kaca punten kasep. Nepangkeun kaula Badra Kusuma. Nepangkeun kasep kaca. Yuk. Duh. Sing persanten kaula teka pati kos sudah berdamel. Cing. Lamun anjeun nek digawe ka nagara Amarta anjeun kudu luhur ku ilmu cemar ku panaras sugih ku pangarti. Aduh, abi mah jami bodoh, Den. Aing rek tanya ka sia. Aya kejadian naon nagara Amarta? Cing, jawab. Aya kejadian naon nagara Amarta, Bos? Sok jawab, aing geus naon mah dinya. Moal pati-pati dinya dek gawe lamun teu boga ilmu, moal pati-pati ini ti pesantren. Lamun nya polos strong, sok jawab enak kejadian. Aduh. Cuma samang jami bodoh. Sok atuh nya. Terangkeun. Bodoh-bodoh we kade. Sebut bodoh padahal pintar siga dulu dewek siga parip kitu tah. Bodoh-bodoh bari pintar bisaan. Aduh, ampun kaula teh. Saksi bumi, saksi langit kaula teh. Mari milihan damah ka orang-orang Amarta ini. Ya, mantong bulat bulit tinggal tergasa sia. Sameme sia dengan gawe ka nagara Amarta rempak letak cakat tunggal tergasa. Akara aing percaya ka sia. Sok jeung aing goblok sia. Ya aing hancip kepala hancip ya aing ye. Rempakeun kuntu aing ieu sia. Alah kita seueun teh berpageun kuntu tinggal hiji ari atuh. Bukan bayar na jiga teh aing mah maing we sia tuh. Rempageun mah tak kenca ka tuhu. Aya rempageun kuntu. Oke mah untuk aing riwayat kamari euy ah. Da eta daharna tuh ngopi wae awak ka beukina atuh. Beureunan kopi teh.
Kita ngopi man itu ngeunah atuh. Komo lamun teu manggih kopi ABC sapoe wae wala nang sila teh itu. Ari huntu yang sehat, ari kopi teu dipantrang. Sampai atuh sapoe teh sakali atau 2 kali tong loba teuing ngakam teh 5 kali dengan kabeah jatah abi oge di bapa. Ya meureun ngeurahkeun aing goblok ya. Jadi nasanya teu gaduh ilmu na daun kaulah kasep ka gaca. Didamah kaulah bisa. Sameme siah yang digawe kana maka boga naon rempak letak kencang atuh aing. Kakara aing bukti tari mas gawe. Oh. Rempak letak kencang lu dewe ge. Lamun geus katingali rempak tak kencang dewe. Sok menang gawe. Da maneh heula da. Naon ya kitu akal masih garuh heueuh atuh. Ulah ini tuh, mungkin betah hidup ini, betah hidupnya ini. Aduh, kasep katut kaca hampura kasep. Hoyong percaya kakaula. Kakara aing percaya lamun bisa dites ku aing. Kakara sia jalma bener lamun geus kayakinanna bener ka aing. Coba lamun niat jahat, lamun aing geus sia di bener, pasti sia bakal nyageurkeun deui. Tapi lamun niat jahat di mana aing di rogahala pasti sia bakal ngekeak aing. Bakal ngantepkeun aing. Coba aing. Wah, gaca. Heula ieu gaca. Coba. Aing mah moal teu kudu deukeut di tengah ku aing kadeuhan. Coba aing karena sakit kari jaya maneh. Lamun bener anjeun sakti di jalan juga aing dek. Wang ada-kada ngagobuk kenceng ke pasantren pikeun neangan ilmu aing. Geus tutas aing ti rambutan ti alapan tidak kagan kasangkeun kabadulan. Katut gaca. Balas. Aduh. Anjir. Gan. Wah, lulus pot. Aduh. Nanti tuang heula gan. Abok sia ku aing. Aduh. Iya gan mah. Bapot. Percaya. Mbak, percaya aing malah. Wala, ada. Siap. Alah, agan. Nah, goblok si anak sapi sia. Si goblok kita nyari goblok kita. Dia kau makan ku sia. Lah keueuh teu percaya wae ka aing atuh. Dek tahu dah lah. Sekalian aing pieukeun leuleuskeun. Aing teh pawongan. Lamun dulungan gumira aing ge gumira, lamun dulungan cilaka aing ge cilaka. Ulah. Yuk. Moong aing mah. Yuk. Moal. Monyong. Naon? Cenah hayang tieu si juga gatot. Kan bae aing mah nek. Ulah, nek. Ulah, goblok, nek. Gek, teh. Enggak sia-sia. Moal aing mah, yang sok aing pae aing bareng aing. Mesan aing pae teh kumaha aing. Geus boga Aisyah pae teh kumaha boga bawaeun senteu. Geus aing bawaeun moal kerupuk we aing. Si balagug si teh. Kali dulu sia. Ya. Lamun julungan kaula katet-katet cageurkeun gelut yang aing sia. Wah kuat sia dek kuat ku aing sok deuleukeun. Julungan aing teu cageurkeun jeung aing sia sok cogolek di mana jeung aing. Emang aing sieun ku sia. Tok. Dola. Naon? Eling tadi aing mah teu. Aing juk. Aing sia. Lu dia aing mah. Awas ya, gelut kaca teh cager sia jeung aing dua harapan di mana gelut aing jero batu jero naon sia. Teh jero imah. Sok sia ditemuan ka aing itu kan dicabul sia. Sok buru goblok sia teh. Sok. Dah sabar. Badra naon teh? Pandanangka Badra Kusuma aing. Oh, Badra Kusuma. Gua sia nama aing percaya sok mah teh yang gawe, dinya teh gawe.
Hayang gawe aing maniap lagi lain hayang ngedelak ka aing kageun ke mana aing. Ageun. Kasep kaca satria pinilih. Satria benteng negara mata kasep ieu menguji we kaula mah. Da serat teh keas kulit keas daging atau tina baja. Es tuning dikodok lagi kawah candra di muka, tina kawah candra di muka. Ya titi makaning waras suara singwal waruya. Kulit waru angan daru sinangul. Tamang kasep. Atau kaca canggirah tadi ugah sapana harita. Aduh. Ampun sederek, nuhun sederek. Waduh, subhanallah. No. Persanten kaulah, percaya kaulah, percaya. Wala, naon? Eta siapa dampenan euy? Dampen naon? Eta ya aya kulup sampo sinangul gitu. Asa wawu aing. Heuh, asa pernah hadenge kuring oge ah. Bobo aja euy. Aya kulup sampo sinangul. Pucuk waru. Eta pucuk waru. Badak kusuma. Aon. Aon cabut aon. Enak ya. Asa wawu euy tah doana euy. Di guru kaula ieu mah pasantren hormat di hore itu. Kumaha sadekat gaga. Ieu mah kieu anjeun mah. We diterima kaula kaluas selaku angkatan perang panglima angkatan bersenjata negara bata anjeun diterima jadi wakil kaula. Diterima jadi wakil kaula selaku pementeng negara bata. Ayo. Kaula minta bantuan ti anjeun urang ka negara bata. Bejana ieu kawaning angin palebat paling beja cenah di negara mata gua Prabu Yudhistira kali kita layang jamus kalau sada. Palang siang besi ada curi-curi setan subakal ngenewa kaula minta bantuan ti anjeun. Diterima gawe tapi anjeun kudu bisa manggihan eta layang jamus kalau sada. Bangga. Kaula lah bakanya kalah ke bangsat nyaho kalau bangsat. Aduh anjir batin barana euy. Kamu sodon cicing. Kuring percaya budak ieu. Kalau fokus tega. Pati siap ayo tuturkeun haula tetep kasa bakal mampah ka negara bata tuturkeun haula sama supayun ieu buat haula ayo urang bacul ayo anjir sok hebat we euy pedalnya ieu tina kapal nah eta satya pinilih Bang Dawala lan Mang Cepot lan ayo tuturkeun haula tinggali kaula kaca kalau bawa jalan anak kaula kamar tinggali kaula tuh anjir Gelo euy. Saguri waktu haula eta siga leupet euy. Ya kitu jelema lur ilmu mah. Cing kuring ngobaan. Kang Cepot. Naon deui hayu. Tingalikeun aing dek lumampah, nutan sia lain. Nutan Raden Badra Kusuma sok atuh. Tingali. Aduh anjir. Bisa ini logis ya. Nggak sih ini sih kali orang ini sila. Itu kan udah bisa nembus kuping ini. Gila, itu ini. Sudah gan gatet gaca. Buat cuy, buat pelujung. Sudah gan eta Badra Kusuma plus kan jelata. Hari aing mah kieu we. Bisa-bisa we, udah kena deui eta. Dan manjing ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para penonton setia penggemar Lemur Si Cepot di mana wae di suklak di sikluk di desa jeung di kota ngaturkeun ribu nuhun tetap setia ulah hilap subscribe komen aktifkan loncengnya dan share ka sadayana di-sharekeun insyaallah upami subscribe sakedap deui bari 1000 Mang Cepot bari masihan hadiah kanu aktif komenna kanu subscribe insyaallah bakal dipasihan kaos Lemur Si Cepot di putra balena teh Lemur Si Cepot ti kru Lemur Si Cepot insyaallah bakal dibuka sakedap deui saha mangga geura komen geura subscribe anu aktif komen jeung subscribe-na bakal dipasihan kaos Lemur Si Cepot nu luar biasa kanggo hadirin sadayana. Mang Cepot ge wilujeng ngawilujengkeun ka sadayana mudah-mudahan
sing sarehat sadayana dina nongton oge sing langkung cinta kana seni budaya urang sadayana. Sakitu katur billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.